Iya jaket tadi seseuh di kamari, ampun. Karena digantungkeun di dieu. Boga pamajikan teh. Ini ka ieuan pisan. Asa ka ieuan pisan boga pamajikan teh ayeuna mah ih. Ayo yang kitu. Tak? Naon? Naon makan isuk kana? Maneh jaket tah, hege seseuh. Padi teh jaket teh geus butut kieu. Geus butut kumaha sok dipake keneh kitu hege seseuh atuh maneh teh. Padi teh geus Mun ka ieuan pisan. geus sararoe kieu sugan teh geus moal dipake. Untung teh diduruk tadi nomor diduruk ieu teh. Diduruk? Ih, heueuh. Padi geus butut kieu. Susah. Heudang geus gotek kitu pira ku daek Sama make. kedua banget ku kedua mah. Lain banget kedul pan ieu geuning ku sakieuna akang. Pira ku rek dipake geus gotek kitu. Loba alasan jeung maneh mah, hirup jeung maneh mah. Alasan we naon-naon teh maneh mah. Rek di urang duruk we da gotek geus. Tong seuseut aing seuseut karena rek diduruk kumaha make diduruk segala rupa. Kitu patut rek dipake. Pan lumayan saya teh jang ka kebon atuh. Saseuh atuh kesorangan ke eman. Eta pamajikan. Banget Ini embung geus salaki oge ari mah. Lain embung jaket geus blel kitu. Embung maneh mari kitu teh embung. Jang nahaon jaket blel kitu ngarewa dipake oge butut. Maksakeun tinggal geus piceun duruk. Katempona ge ngewa dipakena ge. Tinganan. Lieur. Lain lieur da ngewa ari jaket model kieu geus saroe coba tuh gerak. Naon geus we kieu rek dipake. Ngerakeun pisan. Beli engke mah suka duit mah coba. Cara rapi aing geus ngariksa kebon teh. Ini kadaek pisan kebon pamajikan teh. Aing ripuh aing. Kemana cenah deui kitu teh? Ini asa arareueuh. Sampak-sampakeun kopi atuh, rokok atuh. Ini ka ieuan pisan kebon pamajikan teh. Kadoa bauna teh hawana teh. Dijadiin pisan aing mah. Ampun. Naon? Keur naon atuh di dinya? Karak balik di kebon? Lain ari itu teh kumaha di kebon anu belah tengah ninganan. Geus can. Itu naon ieu teh? Pan anu kamari ning di babad geus dipelakan deui teh rong bibinihan kitu geus can. Terong. Kan biteng geus di kebon kabeh geus diriksakeun. Geus beres. Geus. Naik naon deui? Di tukang atuh pangadurukeun runtah. Ari maneh. Cik atuh kumaneh atuh sia teh? Meuni eueuh ka ieu atuh mah. Pan akang ge keur cicing meureunan. Karek balik aing teh sia teh capek. Lain Pang capek. ninyo-ninyokeun kopi atuh heula. Lain ke heula pang nyokotkeun cai di hana. Aing mah ampun. Cai. Heueuh pan jang naheur cai jang kopi teh meureun kudu ku cai teu cai. Mau mah nya saemer atuh sagelas pira ku eueuh cai-cai acan. Sakalian Eueuh ka hidangan sia mah. Sik atuh sing hidang nangeur cai. Ieu sasampaian kita tadi oge. Tita tadi bohong sia mah tita tadi geus ulin nyaho aing mah. Lain geus ulin sabatuareun cau tadi dinya dipipir di encan. Bari Ampun. sakalian duruk cek engge runtah. Jeung cau tuar pan urang peuyeum. Bangun teh da batur ge emungeun boga pamajikan model kieu mah. Aing ge asa emung aing be. Dan teu salah atuh ngomong maneh tah mah geus kasaha pan kasalaki meureunan. Dari kata tangga mah piraku. Lieur. Pan teu ka tepi meureunan ai cau mah di luhur. Atuh buru lah nih nyung heula kopi ayeuna mah. Aing teh capek geus di kebon puguh ge. Meuli heula atuh ya kopi. Kumaha atuh sorangan ka itu meuli. Ku akang mah sakedeung da teu pira. Geus tong tunyah tinyuh tong nyatu aing mah. Moal Aing moal mah cek engge itu cau alah heula. Aing teh capek sia teh nyaho teh capek. Ada Balik di kebon teh jauh aing teh pan keur diuk akang oge teu keur nanaon ayeuna mah da meureun geus reureuh kita tadi meureunan. Lieur aing mah euy. Moal kuat saminggu deui age boga pamajikan kieu mah. Akang. Jangan ngomong kieu ah. Amekan parugo pan nya keur cicing manehna oge. Parugo kitu. Lieur ah. Turaling. Kang, ka dieu heula kedeung, Kang. Naon di teh? Ari maneh teh ngan hayu we gura gero. Kang geus ti mana ka dieu heula sakedeung? Still pak, udah mah naik naon atuh isa teh maneh teh. Sakedeung akang. Naon ieu teh naon? Tak asup lah atuh sakedeung. Naon? Teu tempo ieu.
tempo naon? Itu paling kudu direntakeun di kamar ieu jadi jarangkung di dieu. Hah? Ieu pepelakan. Atuh nah make dipelakeun di dieu ari mana? Apalin ku Kang make nyalahkeun ka Abi. Make ku akang. Coba geura ieu leuncak. Aing Kok. kita di kebon di kamar Ieu ieu. jangkung kieu lain geura pinahkeun ti kamar. Geus atuh di dinya atuh sia teh lah. Asal Geus di dinya rupa lain aing. asa ngewa dihareupeun kieu mah. Make nyewa segala rupa. Malaya. Nah, atuh make di dinya. Ku aing garek di kebon di kamar ieu teh. Tos we di dieu, Kang. Ngalieukeun. Ku sorangan we geus kitu mah. Eta sagala sorangan rek ka mana deui? Kayak perlu heula urang ka si Badru. Pinahkeuneun. Si Badru. Si Badru kan sok gede bohong, jangan deui ka si Badru. Kan nyaho gede bohong, jadi deui ka si Badru. Maneh anu kabatur sangkana buruk wae si Badru mah teu naon maneh buruk wae sangkaan teh tong ge kabatur ka saleuki ge buruk maneh mah sangkaan teh ukal cirgan pisan maneh mah Nah, itu dinyalahkeun ku kitu si Badru mah disampeurkeun wae. Geus ngabohongan ge heran nyalahkeun ka pamajikan teu naon-naon oge. Citah ti kamari oge ieu pinahkeun jadi jarangkung. sorangan pinahkeun aing kudu ka mana ieu isuk-isuk ya cenah arek nyamper si Badru teh deui teu cereg jelema teh aing mah ampun ku aing ditutuhan naon Nah itu iya mana kamalirkeun gali-gali pan ari hujan teh cai teh meureun jadi teu kaitu jadi kahanap. Ari maneh atuh kusorangan we heula urang Apa aya perlu itu nuan si Badru. Si Badru di sakedeung ieu teh pangamalirkeun pan abi mah erek ka warung. Ari maneh Heeh, sing bener tuh kaitukeun, pasisikeun. atuh sia teh. Taneuhna ulah dikadiekeun kaitukeun bawa langsung kabeh sing rada jero atuh Akang. Sorangan atuh nuki patutna mah eta Terus daek pisan. runtahna we Aing teh pan kaitukeun. arek aya pibis Lah, sia eta teh. heula penting kana ieu lah si Badru mah batur. Depan si Badru nyagi batul sia teh. Aing teh aya perlu bisnis. Itu tuh kaditukeun kaitukeun. Well, sia mah geus ka itu atuh ini teh teh. Apa tuh kabelah ditukeun eta runtahna cuman kita silingkeun taruntahna. Ayo atuh ditutuhan ku saha make di Euy, di dieu atuh sia teh. Bedang kege garing Eta kitu mah. nyaho maneh meureunna. Engke we eta lapna duru. Kekesedna ta ieu tah. Ieu. Atuh kusorangan we atuh mah ini tah aing lah hayu. Nah ini tah aing tuh poekeun heula kitu tah. Geus garing durukan Akang hiji-hiji tah kitu tah Akang tah. Ieu teh urang apa maneh nu kadul teh sabenerna teh? Heula buru lah pigawe. Maneh nu puguh mah nu kadul mah. Buru eta atuh ya Akang ieu na ulah ieu na taneuhna ulah dikaitkeun ka bahitukeun. Aduh kayak itu mah nyocokan sia teh. Nya moal make nyocokan segala. Ka ieu pisan sih mah. Geus can tah. Tabana ke kaluhurkeun ban Akang. Ban piceun atuh kusorangan. Aing maneh. Eta batakona atuh ulah di dinya batakona pinahkeun heula ka belah dinya Akang eserkeun Akang. Akang. Eta tah batakona kaluhurkeun. Kusorangan atuh sia teh geus angkat atuh. Mung berat sok buru kaluhurkeun. Ditokokeun kana beungeutna sia aing. Tuh batu ngahalahan. Hayu sia mah. Tah eta Mun mah. beunghar meureun hidup maneh mah. Moal beunghar makan. Gaya sia mah. Lain loba gaya mamatahan merenyaho kitu pangamalirkeun pan usum hujan mah geuning Kang. Cai teh ka dieu kitu tah. Sorangan atuh. Sok cing bener. Tah kitu Akang. Tuh benahan kitu, apaan? Hegnya Kang. Mereka bakal nyamperkeun heula si Inem. Ulin sia mana ulin meureunna. Kan kitu we gablek pamajikan teh ulin jeung ulin tudah tuduh we hayu ka saleuh kita. Aing ngalieur. Aing mah kudu ganti pamajikan teh aing mah.